Jalan pakai dijual. Buka tuh bukan duit. Bukan duit. Kasalan jual nanti nah. Panggiangkeun mah teh bandarna. Bisa hanya anu suka eta anu careuh teh. Engke tuang milarian bandarna heeh. Tapi amanah di dieu heula. Jang naon sih bapak teh jual careuh teh. Kan 37 aci. Sebelum aci. Naon cenah amah yang jajannya? Itu Naon atuh? ada yang haji. Haji. Oh, isti aloe kajual careuhnya. Heeh. Engke atuh urang milarian lah bandarna heeh. Ama teh bade munga hajinya. Heeh. Bade naik naon munga haji teh? Naik sepeda. Alah, bade naik sepeda ieu. Heeh. Oh, eta teh ngejual itu teh nya careuh teh ka meser bensin. Heeh. Dari ku bensin ku bensol. Bensol. Heeh. Oh, Nih, ini cara kapal ramai teh. Sepeda cara kapal kok ku bensol. Heeh, atuh ieu bisa hidup. Sayapan. Aya. Alah, gimana tuh teh misalnya teh amat teh kok sayapan segala sepeda teh Pabrik tahu. di pabrik cau. Heeh. Yuh, lain mah teh teh atuh tang mesenkeun nya. Ieu sepeda jeung ari ieu dari ngarit. Ari ayeuna di mana Bapak teh? Tukang. Asal mau tadi mah di sawu. Di saung. Keur bingung meureun nya. Heeh. Arek di sabaraha teh na mah di calna teh? 700 triliun. 700 triliun. Hah? Kumaha teh mah teh 10 triliun. Bisnisna 700-an berarti teh aya kumaha nya? Siapa tuh mah dari orang sawah. Ka Bapak. Heeh. Nama tuh. Terima bisa ingat mau haji. Jadi haji mabrur nya. Nama tuh orang itu. Jadi sepeda mau. Orang sampai nanya. Rumahnya bisa ditawar harusnya. tuh artinya kunaon, mana itu tidak payu Gusti, nu agung sih kata sing payu main sing gede milik. Oi, mana teh? Oh, Hang. Oh, naon? Mana teh? Hier. Di mana teh? Ayo aku kulung terus. Hah? Lain, euy cik tulungan duh aya. Oh, tadi kapan cek sama teh cenah dijualnya? Oh, Tadi nyebut teh cenah yang 7.000. 1000 naon? 7.000 rupiah. Yang 14 triliun nya. Iya budak teh yang mau haji. Itu cenah gede yang mau haji itu teh. Suka tuh beli euy, atuh sugan mana boga duit. 14 triliun bayarnya. Teh kurbogan ge 20 triliun. Bisa atuh ningali heula carehna. Ieu mah teh tawarkeun teh dikaluarkeun. Ya alusan nama. Geus bisaeun eta ye mah, geus bisaeun usaha. Naon usahana teh? Geus bisaeun macul ngarit. Minta bantu ya urang. Cainya gegero. Ngacai gegerona naon pangmelikeun beas tuh. Tuh gaya. Suka tuh beli deh, oi. Nya bisa geus bisaeun gegero. Geus ieu mah. Tuh. Kumaha tuh nya? 14 triliun atuh pira ge tuh maneh katuh boga. Ieu puguhan itu kecengnya buka 20 triliun duit teh. Kumaha we teh teknik keukeuh mun hadinya. Anjir, nya ieu mah careuhna teh careuh alus euy lain careuh sembarangan ieu mah. Nya lihat tuh careuhna teh teh. Tinggal ya aralus. Anjir, Tuh, nya yo. ieu mah careuhna teh. Mantap atuh beli ieu mah. Mata geus dawar 15 miliar hadinya 14 euy. Sok atuh kemana belilah hanya keur butuh duit budak keukeuh mun haji. Eueuh alus. Sok atuh cenah bisa lompatan di ditu teu. Sahabat. Oh, sok atuh. Arek maneh nya. Heeh. Atuh. Sok dikali kan hayang ningali atuh dinya lompatan Yap, Mon. kumaha. Sok Tuh. atuh kaluarkeun kumaha hayang ningali lompatan. Tinggal itu, ye gaya kayaknya mau cacing moy. Tuh orang saralus ya mah. Alus. Tuh, nyer tuh lagi oi. Wah, iya. Alus ya ke mana? Nah. Sekali kita geus ulin alus. Oh, itu. Kita lamun kieu teh reneangan Mangsa. lain neangan mangsa, neangan piduiter, manehanana heueuh. Ke balik teh mah duit euy. Anjir nya. Tuh. Den oi. Ini geura sok. Tuh tinggal dereng salus. Nya. Sok. Tinggal saralusnya. Gila mah. Ada siapa anjir? Acara aing bawa. Anjir.